Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadisi sarangata terkini hadis. Kullu syai'in biqadarin, rilabat kullu syai'in biqadarin hatta al-'ajzi wal kaisi. Kullu syai'in ari sakur-sakur perkara biqadarin eta kalawan takdirna atau papastena katawan ukuran hatta al-'ajzi sehingga apesna wal kaisi jeung kacerdasan berarti biqadar ukuranana takaranana wal qada'u sareng ari ngaran qada karena di luhur aya illa bi qada'ihi wa qadarihi wal qada'u jeung ari ngaran qada teh indal asy'ariyati munggu golongan asy'ariyah iradatuhu eta karsakeunana Allah al-azaliyatu anu heubeul al-muta'alliqatu anu jumantel bil asya kana pirang-pirang perkara. Alaman tepang kana perkara hian wari itu mah ampura anu ari itu asya alaihi eta tetep kana itu mah fima dina perkara la yazalu teureun aran kodok iradatuhul azaliyatul muta'alliqatu bil asya eta ngaran naon kodok indal asy'ariyah ari ngaran qadar naon ari ngaran qadar teh wal qadar jeung ari ngaran qadar aya kodok aya qadar ijaduhu ya ala qadrin mahsusin wa takdirin muayyanin bidawatiha wa af'aliha. Eta disebut qadar. Ari qadar teh ijadu eta ngayakeuna Allah iya kana asya. Ala qadrin tetepan kana papasten kana ukuran mahsusin nu ditantukeun wa takdirin jeung takdir muayyanin nu ditantukeun. Bidawatiha dina pirang-pirang datna itu asya wa af'aliha jeung pirang-pirang pada mulana itu asya eta ngaran qadar ari qadar mah tadi iradatuhul azaliyatul muta'alliqatu bil asya. Nah maksudna Allah anu heubeul geus dicumantelkeun kana perkara mantelkeun kana perkara ti ajalina kene ari qadar mah ngayakeun kana perkara bari netepan kana ukuran kana takaran ditantukeun kana takdir nu geus ditantukeun boh dina bentukna dina data atau dina tingkah pada mulana wal qada'u awil qada'u atawa ari ngaran qada atawa ieu ngaran qada teh ilmu eta kuninganna Allah azalan di ajalina bil asya kana pirang-pirang perkara alaman tepan kana perkara hiya anu ari itu asya alaihi eta kana ma minhum bi itu min khalqihi makhluk minhum bi makhluk wal qadarunya wal qadaru jeung ari ngaran qadar ulangi nu kahiji tadi ari qadar namun kahiji indal asy'ariyah
iradatuhul azaliyatun muta'alliqatu bil asya ras cuma karena pirang-pirang perkara ngaran qadar ijadu hu iya ala qadrin mahsusin wa taqdirin terus fidawatiha wa af'aliha atau nu disebut qadar teh ilmuhu azalan bil asya uningana Allah diajarina karena sakabeh pirang-pirang perkara ari qadar naon wal qadaru ijaduhu iyyaha ala ma yutabiqu al ilma wal qadaru jeung ari ngaran qadar ijaduhu eta ngayakeuna Allah iyyaha kana asya alama tepat kana perkara yutabiqu anu ngakurang itu ma al ilma kana ilmuna Allah atuh ari qadar nu ngakurang kana kodok gitu. Ada ari kodok manaon tadi teh ilmu azalan uningana Allah diajari nabi asya ari qadar ngayakeuna perkara nu aku jeung naon anu rencanakeun ku Allah nu dikuningakeun ku Allah Subhanahu wa taala ngakurang wa annahu jeung sanyana awak upami versi dina ieu wa annahu sareng sayakosna Allah taala yarhamu mikanya Allah man kajalma yasau anu ngersakakeun Allah min khalqihi ti makhlukna Allah padlan kalawan padona Allah wa yu'adibu jeung nyiksa Allah man kajalma yasau anu ngersakakeun Allah ka itu man fa'ala lidamel Allah fihi ti itu makhluk bahwa minhum ti itu makhluk punten adlan kalawan adilna Allah jalma asup surga ku padona Allah jalma asup neraka ku adilna Allah jalma diganjar ku adil ku padona Allah jalma menang kaneah menang kasih di Allah kunaon eta ku padona Allah jalma disiksa ku adilna Allah eta kullu nikmatin minhu ta'ala fadlun nah hageun dengan kunaon ayeuna kieu beda aya redaksina kieu jalma asup ka surga bifadlillah jalma asup kana neraka biadlillah ada jalma menang duit loba bifadlillah jalma cager bifadlillah jalma dipikanya aku Allah dan diri bifadlillah namun jalma bunga bifadlillah jalma asup surga bifadlillah jalma asup neraka biadlillah kunaon para asup kana surga redaksi nabi bifadlillah atawa anu sifatna ngeunah disebut bifadlillah sabab kullu nikmatin minhu ta'ala fadlun sakur-sakur nikmati Allah eta teh karunia sementara wa kullu nikmatin minhu anun jeung ari sakur-sakur siksaan ti Allah eta teh adil keadilan ti Allah maka aya we dibahasakeun dilapankeun jalma asup ka surga bifadlillah jalma asup kana neraka biadlillah kunaon palebah anu ngeunah disebut bifadlillah tapi palebah anu teu ngeunah disebut naon biadlillah sabab kullu nikmatin minhu ta'ala fadlun wa kullu nikmatin minhu ta'ala adlun eta jadi alasan jadi argumentasi bisi aya nanyakeun kunaon kalau bakal surga disebut nabi fadlillah anu kalau bakal asup kana neraka biadlillah alasanna ieu dan alasanna kullu nikmatin minhu ta'ala fadlun
wa kullu niqmatin minhu ta'ala adlun. Atas eta la yus'alu teu ditaroskeun amma tina naon ya'alu teu meunang nanyakeun la yas'alu teu meunang nanyakeun amma tina naon ya'alu midamel Allah. Oh lah nanyakeun wa hum jeung ari makhluk yus'aluna eta bakal ditanya itu makhluk. Lah nanyakeun ka Allah kieu bakal ditanya mah justru manusia. Itu terpenting nanyakan kunaonnya Allah. Terpenting justru bakal dipertanyakan mah anjeun ku Allah. Fama makari perkara paling midamel Allah bihi di makhluk bahwa makari itu mah wa maklumin. Eta nu teu dikanyahokeun. Wala yumniuna jeung moal bisa ngarti makhluk ala ilmi kana ilmuna Allah. Wala jeung teu atawa moal bisa ngarti atawa hese ngarti teu bisa ngarti itu makhluk ala adlihi kana adilna Allah. Wa min samna jeung tina karna atawa sabab la yuqliuna qala cumari sahabat ulama sapalina para ulama yajib wajib naon as-sukutu repek an kaifa tina tumaros kaifa kumaha fi sifatihi dina sifatna Allah wa an lima fi af'alihi jeung repek tina lapat pertanyaan lima fi af'alihi lima karena naon fi af'alihi dina pirang-pirang pada belana Allah. Eta. Jadi ciri Allah teh dan anu maha kawasa dan anu maha wisesa kawasana Allah susah untuk dicerna ku manusia, susah untuk diprediksi ku manusia. Nya ada prediksi mah bisa benar bisa itu, komo paranormal mah kadang benar kadang itu. Kata kawasan Allah, teu bisa diganggu, teu bisa diatur ku manusia. Waklam jeung kanyaongkeun ku anjeun anal imana sayaqtosna iman. Sayaqtosna ari iman bil qadari kana papasten ala ismaini etana tepan kana dua bagian. Ari iman kana papasten eta kabagi dua bagian. Kan di awal dibahasnya wa bahajatul wasail teh ngabahas tiga ilmu mulia, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Jadi masih kira dinabab ilmu tauhid. Ahaduhuma ari salah sayidina tina ismaini al imanu eta iman bi annahu kana yasanana Allah taala sabako eta tipayun Allah fi ilmihi tina ilmuna Allah. Punten kula kami pak sabako eta tipayun fi ilmihi tina ilmuna Allah naon ma perkara yang alumiga mau kana itu masalah al ibadu pirang-pirang hamba min khairin boh tina nu bangsa hade tina nu hade wasahin jeung tina nu goreng ye nomor kahijina mah iman kana qadarna Allah teh iman yen Allah kuningan kana naon perkara nu bakal digawe ku anjeun rek hade rek goreng nu bakal digawe ku anjeun isu pageto ku Allah kauningan ya ku Allah geus kurang ya ngarencanakeun ti aya karek digawe anu oge cantang teh isuna jadi sesuai harapan urang. Ayeuna geus rencana ayeuna geus rencana ente urang mah ke buka terek minum heula tuluy salat geus salat ka karek naon dahar geus direncana dan yang kana makanan urang mah teh aku jeung rencana teh datang boro-boro kana minum heula. Wah, langsung bawa gorengan pohon minum lek ek sholat kabeh
kapok aing mah geus beda heula tungtung jadi sholat terakhir. Tah ini awal mah teh kitu. Awal mah teh kitu. Jadi urang mah diprediksi di rencana oge kadang tidak sesuai jeung kenyataan. Iman kana takdir Allah, kana qadarna Allah, salah satuna poin kahijina urang kudu ngayakinkeun, kudu meyakini yen Allah uninga kana naon perkara nu bakal dipigawe menjadi hamba-hamba. Rek hada rek goreng uninga. Kayak penting mana digawe naon ku Allah. Wah ka uninga. Sabako di bahasa Nabi. Sabako fi ilmi ma ya'alul ibad. Sekali uninga ku Allah sekali. Uninga ku Allah. Wa ma yujajuna alaihi. Termasuk wa ma jeung Allah uninga kana perkara yujajuna nu bakal dibalas itu ibad alaihi karena mah balasan anak geus apa nu dipidamana geus apa balasan oge tos terang wa nausran saektosna Allah taala kata badalika indahu hiji al-imanu bi anna jadi di pilihannya sampai situ kabujang dua kali sanihima jadi anaknya ya nomor kedua natina itu kisma ini annahu sayakosna Allah ta'ala tingkana manwar Allah teh kholaqo ngadamal Allah nyiptakeun Allah af'ala ibadihi kana pada mulan pirang-pirang hambana Allah kulliha tegasna salena apa min khairin wa syarrin wa kufrin wa imanin. Allah nomor kahiji Allah uningan kana naon perkara nu bakal dipigawe ku jalmana rek hade atawa goreng jeung Allah oge uningan kana naon nu bakal dibalas ku Allah ka eta jalma geus apa hiji nomor kaduana masih kene tina bab iman kana takdir atau kana papasten nomor kaduana iman kana papasten teh kumaha urang kudu nga'imankeun yen Allah nu didamel kana pada belah manusia urang ngaji kersani Allah kakawasaan Allah urang ngaos kakawasaan Allah urang puasa paina dina tasawuf makieu KHD ulah ngarasa bangga yen urang puasa teh karena urang hebat eta takabur teh kunaon teh alhamdulillah bunga Allah geus nakdirkeun ayeuna ka urang bisa puasa sabab urang bisa nahan lapar teh kakawasan saha kakawasan saha kalau bisa puasa siga kieu teh kersani Allah tamatak dieu nomor kadua teh mengimani meyakini bahwa Allah nu nyiptakeun kana padamelan manusia sabab manusia mah la haula wala quwwata manusia mah teu boga daya upaya teu boga kekuatan wa hadzal qismu nah tapi begitu jeung ari ieu bagian nomor kadua nya nomor kedua bagian nomor kedua mana bagian nomor kedua teh meyakini Allah menciptakan karena pada mula pirang-pirang hamba khalaqa af'ala ibadi yunkiruhu al-qadariyah eta ningkaranhu kana itu hadza saha al-qadariyah itu golongan qadariyah ulum terisa sakabehna qadariyah golongan qadariyah mah mengingkarinya wal awal jeung ari bagian anu kahiji layun kiru nah kana poin anu pertama mah tadi mana poin pertama tadi Allah uningat kana naon nu bakal dipidamel ku manusia jeung Allah uningat kana naon anu bakal diganjar ka manusia atau manusia diganjar naon tah
di golongan qadariyah teh kana bagian kahiji mah teu mengingkari illa bulatuhum kajaba sebagian orang anu karas kalasana di itu qadariyah. Afada maidan dalika kana kawas ieu hajar bisa fil arba'in. Wa nausan saya tosna wa ta'ala tinggal nama Allah hayyun etadat anu hirup. Hayyun eta anu hirup. Ayatu hayatin tegasna anu hirup. Wa huwa sareng ari Allah atau hayyun fa'alun Allah eta datu seueur damelanana dirokun tur langgeng punten hayyunnya kan hayyun kuana wakila sareng dicarioskeun bakin azalan wa abadan Allah dan anu hirupna Allah langgeng tumantab diajalina salawasna Allah alimun tur anu kuningan dijamiil maklumat muhitun ilmuhu bima yajri mana pauninganna Allah kaliputan karena sakabeh perkara berjalan aya di bumi nepikeun kana di langit tuh muridun tur ngersakeun lil kainati kana pirang-pirang barang nu mungkin anak jadi nasarana teu sadayana ku apa di logat ya sebagian nu penting sih tadi wal qada'u wal qadaru eta kan lumayan nambahan wawasan ka urang sadayana. Mudabbirun tur Allah teh mengatur lil hadisati kana pirang-pirang anu anyar palaya jadi maka berjalan fil ardi di bumi wasama jeung di langit naon qalilun saeutik wa au kafirun atawa no sogirun atawa tur anu au kabirun atawa khairun anu aw syarrun atawa namun anu manfaat aw darun atawa no madarat kauzun tur anu bagja bunga aw usron atawa nu rugi sedih rugi innal insana fi khusr terus ziyadatun tambah atau nambahan al-muqson atau urangan kufrun au imanun sadayana illa bi qada'ihi wa qadarihi kajaba eta sadayana ngalakunan qadana Allah wa qadari jeung papasten bisa Allah wa hukmi jeung hukumna atau bijaksana Allah wa masyiati jeung kersani Allah. Lanjut karena qadirun tur an kawasanan Allah ala ijadil asya kana ngayakeun perkara batak dina sifat ma'ani jeung maknawiyah mah aya disebut naon ta'al lu ta'al naon ibadah takdiyah tarotu ibadah naon harusnya ibadah naon artinya ibadah naon artinya kagunaan takdiyah naon artinya naon sasaran tarotu naon artinya tingkatan. Gak sedih, saya mau naik kelas ya, silakan. Lalu sistem sampai artinya, ya, pakai sih.
gengsi kena teu bisa daripada teu naik. Benar. Mun teu bisa aya gengsi. Teu naik teh gengsi. Biasa. Ujian. Tiap hari diuji. Loi. Mata kayak ta'alluq. Wa ala tasarrufil umuri, Allah tidak kawasa kana ngayakeun perkara. Wa ala tasarrufil umuri, jeung kana ngolahna pirang-pirang perkara, pirang-pirang urusan. Latu sono teu bisa diringkes naon makruh. Kakawasaan Allah atawa olahna mangga nu diayakeunana mah layak teu datang alaika Allah naon ajzun apes ka Allah moal aya istilah apes moal mainan apes atau Allah apes mah ripuh eleh atuh bisa dibobodok ku jelema tah Allahna ayeuna mah malam Jumat biasana Allah malam Jumat mah keur mahalul qiyam Allahna teh sok nyarian dosa. Mun Allah apes jama pasti aya anu lesok dina kakawasaan Allah. Nya atawa jama aya nu lolos dina panglingana Allah. Walayan tani jeung aya nu nyegah alaika Allah. Walayan tani jeung teu bisa nyegah alaika Allah. Saha jalilun jalma mulia wala akirun jeung teu aya nu bisa nyegah ka Allah anu hina wala ta'budu jeung teu keuna ka Allah naon sinatun nundutan wala naon jeung sare Allah mah teu kakeunaan ku nundutan jeung teu kakeunaan ku bobo ari santri mah teu kakeunaan ku beuntar nundutan jeung sare wae nyani Allah mah teu kakeunaan ku nunutan jeung ku sare. Allah mah atuh lamun Allah nunutan Allah sare mah atuh geunah. Tah ayeuna geus beuting meningkeun maling. Da Allahna ke sare moal katingali. Atuh kitu mah lamun Allah nunutan lamun Allah sare jamu bakal teu tina menang berhati Allah. Bener. Allah teh apes keneh dibayar di kitu mah. Tenunutan teu sare beda jeung urang ari urang mah teu sare nunutan teu nunutan sare eta we moal dilanjut mutakalimun tur anu nyarios nu ngadawuh amirun tur anu marentah nahin tur anu ngalarang dauhan Allah eusina parentah jeung larangan di antarana teh wa'idun anu ngajanjikeun lil mukminina ka jama-jama mukmin tuh Allah ngajanjikeun oge dawuhanna ka jama-jama mukmin jama-jama mukmin wasiqal ladina taqarrabu ila jannati jumaro ngajanjikeun lil mu'minina ka pirang-pirang jama mukmin bil jannati kana surga. Wa na'imiha jeung pirang-pirang nikmatna jannah. Mutawa'idun tur anu ngancam lil kufar ka pirang-pirang jama kufar dinari kana neraka wa adabiha jeung siksaan neraka. Lanjutkan. Eta Allah tidak anu ngadawuh amirun nahin wa'idun lil mu'minin terus bil jannati wa na'imiha mutawa'idun lil kufar binari wa'ada biha samiun turdat anu ngadamu basirun turdat anu ningali ya'lamu uninga Allah Ta'ala
inatal akyuni karena kajahatana pirang-pirang panon. Allah uninga di panon siga anu teu nyieun dosa panon teh padahal mah rata-rata ngalakukeun dosa teh bisa wae bermulana tina naon? Tina panon. Ningali motor alus dipaling we tina panon heula. Nya. Sok teu ningali acan jelema eta. Ek malingal. Duh itu hal ngagoler katingali cokot we. Balik ngaji masna terada alus mayan aja lebaran. Nah, di api nginjil teu dibalikeun deui we. Itu panotes seolah-olah siga anu teu nyieun dosa atau teu jadi pengantar dosa padahal panotes loba kan teu karena pidosaeun gitu. Aina drota tegasna kana ningali al-qainata anu jahat. Mana contohna? Kamu sarokotiha seperti malingna itu nadro. Maling mau panon paningali. An-nadro kana ningali ila ghairi muharramin kasalianti mahramna. Wama jeung Allah uninga kana perkara kan tadi ya lamu khainatal akyun. Ayeuna ya lamu ma tukhfis sudur. Ma kana perkara tufi anu nyumput ke naon asuru hate tegasna aya kudu tak sok aya disumput-sumput ku hate oge moal bisa anger ari dieu aya guru aya ada tuh benar aya teh nya ya geus mulai benar aya teh duh kira terus kendala tuh tadi mau ngomongkeun aya tanya kadang kalinya benar aya mun aya leres mun teu rek nanya ke aya terus kena logis kieu nya wa ya'lamu sirra wa ya'lamu jeung kuninga Allah asirra kana rahasia wa afa jeung kuninga Allah kana nulungi samar. Mana nulungi samar wa bomirun nafsi karena hati di ku Allah kauninga karena hati wae ku Allah kauninga maka ulah kunaonnya disanungkeun ku para ahli tauhid munjalma geus apa atau geus yakin ka Allah termasuk karena sifat-sifatna Allah jangan geus mungkin nyeun dosa. Rekil Allah ningali, rekil ngomong Allah ngadang, lamun lainnya kita lamun geus, nanti disebut nanti karanjingan ku sifat-sifatna Allah. Jadi lain ngumpul Allah apa ningali, tapi benar-benar geus ngarasa diri ditinggali usaha ku Allah. Lain ngumpul yakin Allah teh dan anu maha kuninga. Tapi geus ngarasa diri aya di pengawasan Allah gitu kan. Jangan kayak semuanya dosa-dosa kan ada apa tuh rekil Allah keningali. Rekil itu Allah meningali. Rekil itu Allah ngadamu makanya muah. Nanti geus muah nya gawe goreng teh. Muahnya gawe goreng acan. Da kulantaran urang mangan sakur katalar. Kak lain sakur, kakarek katalar sifat wajib di Allah teh can bisa jeung can kurang karanya sifat Allah kakarek katalar udrot iroda ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayat samian basiron mutakalim kakarek katalar gitu. Tapi alhamdulillah mana katalar ini jeung dalilna sugan we berawal tina katalan kayak gimana jadi ngerasa diri karanjingan ku sifat Allah. Walau kauningan. Lanjut, khaliqun
ngadamel nyiptakeun kula sayin kana saban-saban perkara fala syarika lahu ta'ala fi. Allah nyiptakeun sagala perkara nu aya di dunia tanpa aya nu maturan. Sugan Allah ngadamel langit minta ka manusia cik minta bantuan. Cek Allah teu manusia lagi menangieun saha? Menangieun Allah. La syarika lahu ta'ala fi. Wa huwa jeung ari Allah al-wahidu eta dan anu sahiji. Mata tauhid teh jalma anu bertauhid teh lain jalma anu make kopiah tuluy aya tulisan tauhid. Sanajan kopiahna aya tulisan tauhid dari kelakuan tidak bertauhid nya percuma. Keur teu salah make kopiah tauhid oge, aya tulisan tauhid oge. Sugan jadi pamati jeung panganteur kana dirina kelakuan oge kudu bertauhid. Ulah ari baju bertauhid, ari kelakuan jauh ti tauhid ngerakeun. Benar teu? Heh? Ulah katipu kucangkang gitu. Teu salah oge jalma make kopiah tulisan naon? Tauhid. Ulah ngarekan jalma anu make tulisan tauhid kopiahna dianggap eta bertauhid. Teu jadi jaminan. Al-munfaridu nyaliran nyorangan bi uluhiyati dina kapangeranana Allah. Al-qaharu anu ngawasa al-mustawali ala jami'i khalqihi kasakabeh makhlukna Allah. Tuh, Allah tidak mengawasa. Teu aya nu ngabandingan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Deundeuh. Wa nahu sayakosna Allah Ta'ala ba'asa utus Allah sayyidana kajunjunan urang sadayana Muhammadan tegasna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi abdal tegasna hambana Allah abdina Allah wa rasulahu jeung utusana Allah ila jami'il khalqi kasakabeh makhluk li hidayatihim. Allah mutuskan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh kasakabeh umat Nabi pikeun segala mata teh naon li hidayatihim pikeun nuduhkeun jalan anu bener. Maparintah mabere hidayah dan hidayah mah Allah. Memberikan jalan karena jalan hade ai thoriqul haqqi. Tegasna jalan anu hak. Ngadejaan anjeun mereka mana abdi bade ka Karawang, oh jalannya kapal itu. Ye jalan anu kadieu masae, jalan kadieu mah awon tah. Kanjeng Nabi nuduhkeun teh, maka ku Kanjeng Nabi diajarkeun, disampaikan, ditinggalikeun, dipatwakeun. Ye salat teh kieu, ngaji teh kieu, Allah teh kieu. Kanjeng Nabi teh ku Allah dipiwara. Tinggal di hikmahnya. Benar. Wali takmili ma'asyihim jeung di antara kunaon Allah nugaskeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah ka sakabeh makhluk hiji li hidayatihim. Dua wali takmili ma'asyihim pikeun nyampurnakeun pirang-pirang kahirupan manusia di dunia aya umuri duniaku. Urusan dunia supaya beres, bab dagang diatur ku agama beres. Dicontohan mana dagangmu alus tuh Kanjeng Nabi kantos dagang. Habis urusan dunia di Kanjeng Nabi aya urusan akhirat di Kanjeng Nabi oke aya maka wa ma'adihim jeung pikeun nyampurnakeun pangbalikana itu manusia atau makhluk. Kholki menjadi kholki. Maka ku Kanjeng Nabi diwatosan fahuwa maka ari Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubasyirun wa mundirun wa mubayyinun linnas. Kanjeng Nabi teh nu maparinan kabar ti kabungaheun pikasieun tur nu ngajelaskeun ka manusia ma yahtajuna ilaihi umuri dini wa dunya. Nu ngajelaskeun kana ka manusia hal-hal naon nu mikabutuh jalma kana
tina urusan agama jeung urusan dunia. Wa hikmatul ba'sati jeung ari hikmah diutusna Kanjeng Nabi Muhammad SAW iqamatu hujjati eta ngadeg hujjahna Allah taala mahalur Allah ala khalqihi ka makhlukna Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara tujuan Allah mutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam li hidayatihim pikeun nuduhkeun manusia kana jalan anu bener. Dua, wal takmili ma'asihim pikeun nyampurnakeun kahidupan manusia di dunia. Nomor katiluna wal takmili ma'adihim pikeun nyampurnakeun pambalikan manusia supaya manusia balikna salamet diajarkeun diurukan ngalakunan risalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirah. Beun sakitu doaan jami'an. Wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba'u wa min da'watin la yustajabu laha